review traktor Kubota jadul gitu. Lamun dina sawah nu jero mah lur kudu make pil supaya henteu tilelep, minimal sebelahna opat, jadi hijina teh kudu 8, kiri kanan kiri opat, belah itu opat, jadi kudu 8 ngalah henteu ngalelep gitu. Nah, stang panjang. Nah, tampak sebelah kiri traktor Puig Kubota, cocok untuk di lahan-lahan sawah nu jero ya. Cocok soalnya mah jangkung, lingkaran di 24.